Cek ibu Cici Cangkurileung mah dina lagu Daun Hiris aya haleuan kieu gini. Tetep dada moal burung dipisono hate kuring moal benang dibobodo daun hiris saksina nu ngemplo hejo aduh bapana diantosan tibareto ya wes kena dihimpin asti mapak bayak kena lara tumungku wafat Kanjeng Rasul. Bapak Ibu anu sami dimuliakeun ku Allah, Rasul dina nyebarkeun Islam mimpi nagara beres, mimpin umat sukses, mimpin keluarga roes tanpa ekses. Naon sababna? Sabadana ditalungtik kusimpuling aya 2 kunci keberhasilan dakwah Rasul. Kahiji ibda binafsi, selalu dimulai ku diri. Rasul mah henteu nato ari nato teh no action talk only, teu loba catur tanpa bukur, teu loba carita tanpa nyata, tapi pok pek prak, pok ngomong pek pigawe prak lakona. Jadi upami Rasul miwarang salat heula. Urang mati mimiti idang salat kan tiba heula ngan ka saukur bibir wungkul jeung awak hate macan pernah milu salat. Ieu mah ngocomang pinter, ieu mah nyencang ka dieu. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Cek bibir. Kumaha cek hate? Tuh ieu palurah geus mapayan debe pajel. Dari salat atuh. Pernah gitu? Oh, udah kaciri potonganana gitu. Rakaat kedua bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Cicilan motor jatuh tempo. Bari jantung deuk. Sabab hasil survei menyatakan aya 2 penyebab jantung berdebar. Hiji jatuh cinta, 2 jatuh tempo. Kamu duit nacan ayam, gegebegan. Mata wayah ruku teh kan kuduna mah subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kumaha urang? Aing teh geus 2 tapi 3 poho deui jumlah rakaat. Mata simpuring sok kumaja ka bapak-bapak di mana salat berjamaah di masjid di musala dilangar usahakeun ngangean teh nu polos sanajan teu bodas supaya teu ngaganggu makmum anu sapengkereun urang. Ulah sampai kejadian Allahu Akbar kopi kapal api dadina tonggongna eta nu ngajeblak. Tah leuwih ripuh lamun dina salat can ge bener geus marubutkeun kaifiyah, marubutkeun tata cara. Pan di Indonesia mah pabalatak tata cara salat. Karek takbiratul ihram ge anu kaluhur. Allahu Akbar. Aya nu tepikeun mah daun ceuli. Allahu Akbar. Aya nu padu dibetot da hareupeun dada. Allahu Akbar. Atahiyatna nunjukna ini decengki, anu diutek-utek gitu. Nu decengki mah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung yang usap beungeut. Nu diutek-utek matana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ka di mata sok nanyakeun. Geuningannya mah tas assalamualaikum da langsung usap beungeut kunaon sih? Kuku aing lieur nyeuleut curugnya nih utak-utak bah. Geus kajeun padu salat bae heula ayeuna mah. Daripada henteu pisan. Gitu. Kedua kunci keberhasilan dakwah Kanjeng Rasul, sabab Rasul Madinah dakwahna selalu bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Carana lemah lembut bahasana anu hade. Dakwah hade bahasa mah bakal katurut, matak faliyakul khairon. Ngomong ku bahasa anu hade. Cara bapak ibu pada nikahkeun putra saminggu satacana kan ngabagikeun uleman. Tujuanana nu diulem supados haladir. Maka dina uleman bahasana kudu nu lemes. Contoh
Cihideung Hilir September 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuk curug galur sunah rasul nadunan syariat Islam cunduk dawuh datang mangsa sejamungkas lalagasan naratas ngambah kehidupan anyar dina lelemah rumah tangga sakinah nuju jumantara cita-cita kalayan tigin nganti gingsi midi anugerah ilahi robbi hoyong kumpul ngariung dina nikahkeun pun anak bari ngucurkeun banyu pangestu nyemratkeun citresna hujan kaheman tur nyiramkeun doa pangrumat tansah di ajeng-ajeng sumping dina waktosna jazakumullah khairan katsira wassalam boga hajat kumaha cek nu diulem asa kakaramang ieu uleman bahasana undak usupna hade ieu ku alusna bahasa kabongroy palai hadir dina mangsana malah nyarita ka pamajikanana mah ieu uleman simpen sing tarapi bisik isuk jaganing pageto anak urang aya jodona urang tiru bahasana nu ieu. Tapi lamun bapak ibu bade nikahkeun putra ngabagikeun uleman dina uleman bahasana kasar garihal tonggoro dilebetna di luarna kenena stiker tulisana kahareupeun babatok sia digogobrok da moal datang leres teh tamatak bahasa teh kudu nu hade. Oh pantes atuh Kanjeng Rasul mun kitu mah keluargana jadi keluarga anu hebat bojona jadi bojo anu solehah. Bu ibu sadayana nu hadir di dieu palai janten istri solehah suganta can ai palai mata can urang bejakeun pidawuh ti Kanjeng Rasul selenting ti Kanjeng Nabi sabda baginda anu mulia ari ciri istri solehah teh cenah aya 3 dangukeun ye wae ti aya wae ti Ceinah wa Utin wa Odah Cemimin wa Upin aya Utin aya Upin aya wa Upin aya wa Abet anu kahiji ciri istri solehah teh idza nazarta ilaiha saratka di mana salaki neuteup kana paman teh ibu malik neuteup akhirna pateteup cek ibu cicih cangkurileung mah dina lagu daun hiris aya haleuang kieu gini tetep dedeh moal burung dipisono hate kuring moal benang dibobodo daun hiris saksina nu ngemplo hejo aduh bapana diantosan tibareto. Jadi istri solehah mah lamun enjing-enjing salaki bade angkat damel ka sawah ka kantor ka sakola ka balai ka pasar ka kebon siapkeun sarapanana siapkeun leuteunana tawarkeun ku ibu ka salaki teh Pak bade teh tubruk bade nubruk teh Lai masalah kican ngomong geus dipiheulaan Bapak sing hayang minum mah nyokotan we ku sorangannya da geus nyaho ieu pan kawin ka kuring teh lain 1 tahun 2 tahun. Aya Pak istri nu kitu di dieu. Tong diarah. Lumayan cenah teh mah tunduh. Bapana ditawaran nyarita, "Mah, kamarinana asa ngaleueut kopi, kamari teh cik atuh Bapak palai cai susu ayeuna mah." Oma ngapa ibuna enggal kapengker nyeduh susu di kudak beres sangakeun ka payun mangga Pak geura dileueut susuna meungpeung haneut enggal tarimakeun ku bapana cek bapana ditampi nyamah susuna ek dileueut ku bapa kieu ngaleutna kumaha we carana mah yang penting ngaji jalan susu ka inum modus jadi luar biasa malah aya keterangan anu ngabejakeun cenah ge lamun istri nyuguhan cai ka salaki pahalana sami sareng mangkat ka Mekah alhamdulillah ka Mekah teh teu cukup ku gaduh artos daftar tungguna lami Kabupaten Kuningan parantos 22 tahun. Jadi lah mendaftar ayeuna teh bakal mangkatnya 2045.
bari jeung kama-kama urusanana nisob jeung nasib. Sanajan tos nisob ari can nasib moal mangkat. Alasana rupa-rupa kasih kuring nggak aya di lemur nyarita Pak Ayub meureun mana kitu ge abdi mah can aya panggilan cek sim kuring da moal dipanggil ai can daftar. Geus boga duit kari daftar bae ka bank jeung ka kemenang disingsieunan ku tatangga teh jadi daftarna teh. Jadi urang mah mitosna teh kental keneh. Aya keneh bahasa kade baru ka Mekah mah lamun di lembur pernah nyarekan itu sok aya nyarekan. Pan sok aya nu ngomong gitunya. Lamun di lembur pernah nyabok can itu sok aya nyabok. Bohong. Atuh lamun kitu mah kumaha teh lamun di lemburna tukang nyunata. Balik teh eueuh tunggul-tunggulna acan. Ramu kari akarna bagi tiga kebon eureuhna ngaduruk. Gitu. Kadua ciri istri solehah teh in amartaha atau atka mun salaki marentah salaki ngajak salaki aya kahayang taat turut. Salaki ajakan salaki luyu jeung hukum teu sulaya jeung agama sapagodos jeung tetapon hukum Allah. Ajak beurang mangga sore oke peuting mari isuk hayu. Katajug maksudna mah. Udah ngares wae pikiranna. Beda tin calemina. Termasuk diajak sare. Malah dina kitab Uqudul Lijen istri di mana bade kulem mayunan salaki kahiji kudu tatoyab kadua tazayun. Tatoyab make sesengitan tazayun make papakaian endah-endah. Sangkan salaki kasono teu petot-petot kadeudeung moal eueuh kasih moal leungit kanyaah moal ilang. Palayeun Bu salaki nya hareupan ibu rek sare make sesengitan jeung endah-endah teh diarep-arep. Bisi ibu teu percaya urang tanya bapak-bapakna meh kadangu jawabanana. Leres bapak di mana bade kulem kasampak istri bapak make sesengitan jeung endah-endah palai kitu Pak. Modalan atuh. Teu kudu keprokan lain japati. Aing hanya kal ngajawab. Lu ieu mah ari reka onangan, ari reka dieu pakaian teh pahade-hade. Bedak kandel, baru lamun sebutan lain bedak kupur, merekna teh pipa, paling halus teh Kelly. Ayeuna mah lipstik ya pan aya nu merek Nyebelin. Ya. Maybelline, LT Pro, La Tulip, Wardah, Makeover, Chanel, Revlon. Apa lah potongan suami setia? Anjay. Keponakanana Kang Kiai Toton pun bojo mah ngangge lipstik nate pakadus LT Pro nomor 08. Jadi asli beureum nate rada murah. Jadi lamun diledotkeun kana bibir nyarita jeung simkuring jeung salaki daya tarikna tina bibir. Gitu. Mata barudak ujangan yang pijodohun mah teu kudu nu jauh ai teu turut mah keur naon. Sanajan salembur sadesa nu penting tah turut. Cek Mang Eye mah alok dina jaipongan sok aya ngahaleungkeun. Sanajan istri ti desa mama. Pastuku mata kabita menimut mata kairut menseri mata kataji. Begitu. Mang Eye mah gitu, beda jeung suara Kang Ibing. Terang Kang Ibing. Pelawak di Bandung almarhum sok dionang ceramah. Ciri khas Kang Ibing mah suarana teh tengah-tengah ti korok, mata ka menyarios teh ngosong. Kaum muslimin muslimat sayana jauh-jauh simkuring di orang di Bandung gak dike bikin ceramah. Lamun simkuring ceramahna salah, tong nyalakeun simkuring. Anu salah gede mah panitia. Naon sababna si Ibing mah teu kurang teu leuwih teu artis, pelawak, bintang film. Nah ade dionang apa dibayar. Beda jeung suara si Pohang. Ngidang simkuring ngaos jeung si Pohang duet ka Brebes ka mana.
nyage jalma naleutik suarana cempreng. Ini dibaca ini akuku dibaca aku enyet dibaca monyet coba satukan ini monyet aku seksi ohang kawas milu mayaran bae terus can cangkel moran cicing atuh anu katilu ciri istri solehah teh wa in ghibta anha hafizat hafi maliha wa nafsiha di mana cara kita aya di bumi sing bisa ngajaga ngaraksa harta jeung kahormatan kacapi tina tangkal nangka paseugna dipasagikeun mun salaki keur usaha aya nu menta eta ulah dibikeun tah lamun tilu ngagantung dina kalbu para ibu disebut mar'atun sholihah mata pantes Rasul mah berhasil kaituna Rasul mah lamun marentahkeun sagala hal pinuh ku kaikhlasan loba jalma ibadah teu ngajadi buah sabab ibadahna teu ikhlas haraos urang rek ikhlas teh berat rek salat panyakitna teu rajin rek sedekah panyakitna awal boro-boro nu gede nu leutik ke awal buktina bapak-bapak geuning epoe jumaah di rumah ka masjid memeh salat jumaah sok ngaliwat ka hareupeun urang patak amal padahal loba mah bapak-bapak teh jadi jalma nu ngagorolongkeun bae nyoga hareupeun urang gorolongkeun ka gigireun juga teh kudu gigireun dek deusian gorolongkeun ka gigireun lancar we lancar ulah ditu aya nempo kotak amalek ngaliwat buru-buru tungkul semu peureum hayamun mujina digudag-gideg meh ku batur dianggap kusut aslina mah teh hayang neuleuh kotak amal subhanallah 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 beunta saeutik kotak amal ngadeuketan jiga nu leuwas Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ayo bentar deui kotak amal geus ngaliwat jauh kumaha wirina alhamdulillah alhamdulillah si goblok kalah kasyukuran kaliwatan coba aneh aya nu ngeureunkeun ngodok saku hiji 20.000 salah diasupkeun deui ngodok mati dia biji lah 500 tah geus ya di teangan teh hese-hese kakara diasupkeun kalatrok geus ngasupkeun 500 ngomong ya Allah ya Rabbi Gusti muga-muga di mana abdi luput untung taya umur sing lebet kana surgana Gusti mun kadenge kukuring enak aja atuh ngasupkeun 500 yang asup surga asup WC umum we pasaran geus 2.000 nya surga gope padahal ngasupkeun 500 teh pangaboga nama bro di juru bro malaya di tengah imam buncir leuk loba duit pake karirap minum karirot dahar kariam alat rumah tangga sagala aya batur mah daun panto 2 cm manehna mah nu kandel 5 cm aya ditutupkeun di sana goblok aya dibuka engselna seuseut korek tutupkeun deui goblok dibuka deui korek teu era heutas jumaah dibayangkan ku panto cek panto teh ongko goblok tapi punten bapak kasinggung tah henteu kasinggung teh Pak teu kudu kasinggung geus biasa mana biasa aja keles padahal luar biasa diobrolna pahala ku Allah kulawargi besar kasepuhan Abah Haji Abdul Halim Masya Allah di musolana ngayakeun secara pribadina saputra gawarwana sabon royol nyadiakeun tuangeunana leuteunana mubalegna luar biasa mudah-mudahan aranjeunana dari paranjangkeun yuswana amin dijembarkeun rizkina amin sing saroleh-sorolehah keturunanana amin kalayan Abah Hajina almarhum mudah-mudahan sing tetep aya dina magfirah tur rahmat Allah amin
diobral jalma nu daek sodakoh mah eta simkuring nyarita saeutik ieu masalah sodakoh. 2008 simkuring kenging penghargaan di Kepala Kanwil Provinsi Jawa Barat, penghargaan dipangkatkeun ka Mekah. Kamari 2015 kenging di pegawai teladan mangkat di Mekah. Eta 2008 simkuring kenging kita hampir sakintal Pak kira-kira sakeutik di Mekah. Di Aziziyah Janubiyah simkuring jadu tepangan namina Syekh Walid. Anjeunna teh pengurus DKM Masjid Al-Haram, dosen ongkoh. Jadi ngobrol teh nyaritakeun pendidikan. Harita simkuring can kuliah S3 can gelar doktor 2008. Nembe bade. Matak simkuring nyarita sareng Syekh Walid, cek simkuring Syekh, insyaallah li hadhihi sanah ana urid an wasil dirasa ila jami'atil ulia lakin fi baladi al-kutub masyaallah zalim jiddan. Artos le? Pengen ngahulang. Kuring hayang kuliah kanu leuwih luhur tapi keur kumpul kitab-kitab namaraha. Eta Syekh Walid nyana kertas sinahna meja dipasikeun ka simkuring. Ya akhir jari boktub maya tajuk. Coba tulis yang dibutuhkan. Wah tulisan kusuk kuring. Muwatta, tafsir Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, akidah As-Sahawiyah, akidah Al-Wasit terus. Geus sagala ditulisan dibikeun ka anjeunna tuluy dibaca imut. Bukra badal asri lazim lebet. Isukan ngetas asar mah ka imah. Wah cing teh dibere ieu. Enjingna Bapak simkuring beres salat ngareg kerentas dina hate meni nyampeur tanuan telepon telami telepon disadati Syekh Walid diangkat ku simkuring. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Ayo pentaskeun jare benta tah restoran. Buru cenah kari ka imah. Bareng kabumina nyompak dua kardus agung Pak kitab kuning cetakan Bayrut sadayana. Tulis simkuring nanyakeun mah hada Syekh. Naon ieu Syekh? Hadza laka majana nihmi li akhi ma fi muskil. Bawa keur anjeun gratis teu kudu meuli. Alhamdulillah. Diajar bahasa Arab sakedik-kedikeun teh aya hikmahna. Tapi bising Bapak Ibu Amerikan karejaktian tiasa ka Mekah da di Mekah mah teu meunang takabur kudu tawadhu lamun bisa bahasa Arab pek nyarita teu bisa mah jangan sok tahu. Bapak di Mekah hayang meuli peci gogorowokan haji wadahulu moal ngartieun naon wadahulu. Gitu. Bapak Ibu sadayana tamata pantas Rasulullah mah berhasil sabab naon kahiji ibda binafsi kadua bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bapak Ibu sadayana anu katilu urang bedah sakedik sejarah wafat Rasul teh kaentepan sifat basyariah sok tuang sok leut sok ulem sifat kamanusiaan termasuk sok teu damang. Menjelang wafat Rasulullah didongkapan ke malaikat Jibril jeung Israil. Ya Rasulullah, saur malaikat Jibril, kami makhluk Allah, anjeun makhluk Allah, ngan beda tugas. Mangsa ayeuna kami diutus ku Allah, kamu nyanak roh salira. Kitu soteh lamun salira ngijinan. Jawab Kanjeng Rasul, Jibril Israil lamun wangkit kiwari kami rek diperih pati mangsa ayeuna kula rek dicanak nyawa dina waktu sapagodos rek dicokot roh mali indallahi minal karomah kamuliaan naon ti Allah anu dicawiskeun keur kami fasilitas naon ti Allah anu bakal dibikeun keur kami lamun kami kudu maot ayeuna. Jadi Rasul ngayakeun tanjakan. Jawab malaikat Jibril, don't worry ya Muhammad, ojo khawatir mas. Cari wong Jawa iku ojo. Tadi bangun simkuring di onang ngaos di Brebes diistirahatkeun di hiji bumi tuluy ngobrol. Bapak amit niki griyane sinten? Lah pan jenengan iki griyane mertua kula. Jadi bener di Jawa mah baok. Matak lamun di Cihideung nu kieu ngaranna irung di Jawa mah rompok korong molongo. Kalau baok ditu mah. Lamun di urang teh istibaal di ditu mah jadi manyatuin. Saur malaikat Jibril, tenang ya Rasulullah, inna abwabas samai wa abwabal jannati qad futihat wal hawariqat tazayyanat yantadiruna ila ruhika.
Inna abwaba samai sanyatana lawang-lawang langit. Abwab itu berarti jamun min kalimat babin, jamana jaman taksir, wa huwa mata gojaroan bina mufrodihi, mana-mana kalimat anu robah tina adegan mufrodna disebut jaman taksir. Wa abwaba samai jeung lawang-lawang langit, wa abwabal jannati jeung lawang-lawang surga, qad futihat, teman-teman geus dibuka. Qad tekan qad li taukid pikeun nguatkeun. Ari futihat fi'ilna fi'il madi ngan dimajhulkeun dina qaidahna wa in kana al fi'lu madiyan dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Dina kecapataha jadi futihat, dina awalan menjadi awalan di, dina kalimat aktif jadi kalimat pasif. Tungtungna ditambahan ta ta'nis sakinah yaudu alal muannas ay yaudu alal abwab li annahu kullu jam'in muannatsun. Wal hawarikot tasayyanat para widadari geus make papakean endah-endah. Naon tujuanana? Yantadiruna ila ruhika, ngantos kasumpingan roh salira anu suci. Jadi Nabi bade wafat lawang langit muka, lawang surga ngageblak widadari ngantingan. Eta urang lamun maot kitu resep tah henteu. Palai tah henteu. Cik mending hirup 40 tahun deui bari jeung ujung-ujungna asup neraka, tamaning kene asup surga maut isukan tasubuh. Oh pilih. Jawab Kanjeng Rasul, Jibril, Israil lain lawang langit nu kudu muka, lain lawang surga nu kudu ngageblak, lain widadari nu kudu nganti-nganti kami, tapi nu jadi tugenah berang jeung penting pikeun kami taya kajaba ummati 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 kumaha umat. Lamun kami geus eueuh di alam dunia naha umat kami rek tetep nyekel dalam ajaran Quran jeung sunnah kami atawa rek lancalinci luncat mulang udah tina tali gadang kaluar tina tetapan hukum Islam. Jibril, Israil, kami terido lamun kami ongkang-ongkang dina surgana Allah, tapi umat kami kabeh nyang saya dina adabna pangeran terido Jibril. Tapi kapalebah dina cintana Nabi ka umatna. Nu digeruan umat urang apa lamun digeruan barudak dari ya bapak dadalan beskarone mampunya ningali bapak rek ngomong tanyana nu cikal kebon sampai 20 bata di bubulan anu kadua mah teh eta kios Ali di Rawa Bening teh Jati Bening hah Rawa Bening teh anu katilu mah wayana nya mah bagianna imah tapi Rasul itu jawab malaikat Jibril, tenang ya Rasulullah, innallaha haramal jannah ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Sanyatana Allah tos ngaharamkeun lebet ka surga umat-umat anu sanesna sehingga anu bakal pangheulana lebet kana surgana Allah ngaleugneun kei ngabenaleug umat-umat datang pinang umat anjeun heula Muhammad termasuk urang sadayana. Alhamdulillah. Tak jadi Bapak Ibu urang dijamin bukan yang Rasul bakal lebet ka surga. Tapi ulah kena-kena dijamin salatna belang betong deui, sodakohna hese deui, ngabakti ka salakina mumul deui, bisi jaminanna ge dicabut. Tos kitu Nabi bear marahmai Jibril Israil lamun geus aya jaminan pikeun umat kami mangsa ayeuna ikhlas rela bibilasan teu genep teu malekmet jalan gede sasapuan caang bulan 14 pek cabut nyawa kami ayeuna keneh. Ngan memeh dicabut nyawa kami rek amanat ka umat kami. Naon amanat Rasul penghujung hayatna? Taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasul. Kami ninggalkeun dua rupa, lamun dua dicekel dalam ku anjeun moal sasar salawasna bagja dunya salamat akhirat. Hiji kitaballah nyata Al-Qur'an, anu kadua wa sunnata rasuli jeung sunnah kami. Nembe tos kitu mah Nabi dicanak rohna mulang ka alam kalanggengan molongpong jalan ka gedong inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saur Abah Asep Sunandar mah ya wes kena dihin pinasti mapak baya kena lara tumungku wafat Kanjeng Rasul. Naon titinggalna tekad ucap lampah ulah anggang tina Al-Qur'an tata titi jeung budi pekerti tong tebih tina al hadis. Insyaallah urang kalebet umat Kanjeng Rasul
ngariung dina benderana Rasul, jaga di alam akhir kenging syafaatul uzma ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sadayana dina hiji carita lamun anu boga lalapan wafat geuning caritana ge sok tamat. Waktosna kabujeng seep. Alhamdulillah tadi setengah 10 naik, ayeuna parantos jam 11 kirang saparapat. Jadi sak jam 15 menit simkuring ceramah, mudah-mudahan aya manfaatna. Permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan, sono kaborok waktos waas kapungkas kumangsa. Mun aya kalimat ponok nyogok panjang nyugak ngabentur kana kolbu para ibu, ngabentar kana manah para bapak, mangpeng kana hate saderek. Peupeujeuh anteur ka dayeuh meser kupat jeung gorengan. Peupeujeuh mun kuring eueuh ulah rek kupat ka gorengan. Saya nanti Allah awan mah kabodohan simkuring cek wayang Semar teh mati buka congo-congona ku amis puhuna ge parantos gamos. Tapi sanaos urang jarang papenak, mudah-mudahan hate mah ulah hilap. Amin. Amin. Saur juru kawiya Abah Asep Sunanar mah aya haleuang kieu. Kajambi ngalah katapang dibengketan awit tali bilih lami tepat tepang pamugi ulah rek lali. Jadi sana jangan lami tetepang muga ulah lali. Terakhir kan nyere kari hiji harupat dibelah dua rengsek santapan rohani urang tutup doa. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dzakirina dzukrina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ala sahabi rasulillahi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amah wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu laka syukru kama yanbaghi jalali wasikal karim adil sultan. Allahumma sholli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat. Wa tarfa'una biha innaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat. Fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbi wa anta rabbil arsyil azim. Masyaallah kana wa lam yasha lam yakul la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbah anta akhidun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratal mustaqim. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kasintung manuk tikukur entrep dina dahan awi mung sakitu nu kapihatur mugi apahan katampi hayam beureum hayam kate hayam nalempang ti heula kuring rek eureun sabab geus capek rek tuluy ngawedang heula. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.